Mitra-mitra pemirsa dongeng Mang Guru. Bismillah, bubukaning carita. Langit lenglang taya tedeng aling-aling, gunung anu gede sarta jangkung, ajeg pancuh lir anu hayang nembongkeun komarana. Handapeun gunung mayakpak hejona tatangkalan anu ngawujud jadi leuweung geledegan. Teu pati jauh ti amparan leuweung, tatangkalan beuki carang ganti ku rentulna suhunan imah, minangka lembur matuh padumukan bangsa manusia. Tiisna hawa di wewengkon pagunungan geus rada ngurangan kahanetan ku cahaya panon poe anu jangkungna karek dua tumbak. Recetna manuk-manuk anu laletik lir anu galumbira mapag poe anu anyar dina waktu harita. Hiliwir angin debakdang daunan anu garomplok minuhan dahan tatangkalan. Kalayang plak pluk, daun nangka anu geus gararing maruragan ngabalaan buruan hiji imah, nambahan pagawean saurang awewe anu kawilang ora keneh anu keur sasapu di buruan imahna. Beberesih Nyi Ipah, ceuk saurang lalaki anu geus rada umuran, anu kabeneran ngaliwat di hareupeun buruan nalek. Geus lumrah ari di pelemburan mah jalma-jalma masih keneh saromeah, sok naranya kasakur-sakur anu paamprok, sok sanajan ngan saukur basa-basi. Sumuhun Mang, bade ka kebon Mang, ceuk anu disebut Nyi Ipah maliknanya. Anu ditanya ngan saukur ungeuk bari seuri, anu saterusna mah neruskeun deui lengkahna ninggalkeun eta tempat. Ari Nyi Ipah mah anteng deui kana hanca pagaweanana. Nyai, ari kunci mobil ditunda di mana? Ceuk saurang lalaki anu umurna beda ipis aya saluhureun Nyi Ipah nyelengkeung tina lawang panto. Eta Kang dina luhureun TV, ceuk Nyi Ipah nyelengkeung. Mitra-mitra pemirsa dongeng Mang Guru, holoyong eta lalaki ka jero imah, teu sawatara lila oge geus ngurunyung deui. Anu saterusna mah ngoloyong ka garasi anu pernahna aya di gigireun imah. Teu alus-alus teuing eta garasi teh, ngan saukur mangrupa sasaungan anu dituruban ku ente panseng. Mobil angkot kelir kayas anu dina kaca tukangna ngajeblag aksara Cigudir Cipentil, dihurungkeun mesinna anu maksudna mah ngan sakadar dihaneutkeun. Geus kitu mah ngoloyong deui nyampeurkeun ka Nyi Ipah. Nyai, mi HP si Utun nya, akang rek indit heula. Tong capek teuing barang gawe deui, ceuk lalaki anu tetela salakina Nyi Ipah. Ngusapan beteung anu ditingali tina syariat mah geus nyedek ka bulan alaeun. Mohon Kang, hati-hatinya, ceuk Nyi Ipah neuteup deudeuh ka salakina anu banget dipika cintana. Celengok salaki Nyi Ipah nyium tarang, disusul ku nyiuman jeung ngusapan beteung anu geus mendeyang. Gera gumelar Utun, Bapak tos hoyong gera mangku, ceuk salaki Nyi Ipah. Kituna teh bari teu eureun ngusapan jeung nyiuman beteung pamajikanana. Lir anu surti, budak anu dina jero kandungan usik sababaraha kali siga anu ngarti kana omongan bapa. Nyi Ipah ngan saukur imut bari ngusapan sirah salakina. Yang Udi, rek jalan. Amang rek sakalian moat cenge ka pasar, ceuk saurang lalaki anu memanggul karung nyampeurkeun ka buruan. Hayu Mang, Nyai, akang mangkat heula nya, ceuk salaki Nyi Ipah anu tetela ngaranna Kang Udi amitan deui. Sanggeus panumpang naek geuleuyeung angkot ninggalkeun buruan, dianteur ku paneuteub Nyi Ipah nepi ka lesna dina pengkolan. Paneuteub anu pinuh ku harepan jeung pangdoa keur salakina. Mitra-mitra pemirsa dongeng Mang Guru, nyorang jalan pakampungan anu geus rila teu diomean, majuna angkot rada lalaunan. Canggeus kaluar ti jalan lemur mah rada nyemprung lir anu diuudag ku waktu. Anu rek ka pasar, nu rek sarakola jeung sajabana pasedak-sedak minuhan angkot. Sakapeung angkot rada nyisi pikeun naekeun jeung nurunkeun panumpang. Nepi ka terminal,
Panumpang tarurun kabeh pating laleos anggeus mayar ongkosna sewang-sewangan. Udi, ceuk saurang lalaki anu jangkung badag anu rembel ku tato namprakeun leungeunna. Kang Jarot, tembal Kang Udi kituna teh dibarengan ku ngajak seuri. Geus surti ku siwel Kang Udi ngaluarkeun duit tina pesak kamejana. Cong dibikeun ka jalma anu ngaran si Jarot. Lain Kang Udi wungkul anu kitu teh, sarerea oge sarua kudu mayar upeti ka si Jarot anu cenah mah ngawasa eta terminal. Lamun seug teu daek mere, mangka kudu daek barengep beungeut. Wah, pira ku nganceban kehet. Pan kamari sia can mayar dulu, cok si Jarot nyorongot. Aduh, punten Kang, siang we nya anu 10.000 deui mah. Ye aya oge kanggo mumuluk sareng meser bensin, cek Kang Udi rada humar-hemir. Rek ngaheurekeun ka aing nya sia teh. Awas sia, rasakeun si akibatna, cek si Jarot. Kituna teh bari ngaleos ninggalkeun Kang Udi. Iya atuh Kang, cek Kang Udi gegeroan bari ngacung-ngacungkeun duit tina jandela mobil. Tapi si Jarot teu malire, tonggoy bae ngagedig ninggalkeun eta tempat. Supir-supir jeung tukang dagang asongan anu nempo kana eta kajadian teu bisa kukumaha ukur bisa manghariwangkeun ka Kang Udi. Sabab sakur ancaman si Jarot geus pasti bakal ngabukti. Mitra-mitra pemiar YouTube dongeng Mang Guru, panon poe geus liwat sirah hawa pakotaan estuning nyongkab mata clear tur bayeung-yang ari pikeun anu can biasa mah dina mangsa anu sarua. Panon Kang Udi cingceng nempoan jalan sakur jalma anu ngajanteng di klaksonan sarta dibere isyarat ku ramo leungeunna bisi rek ngajugjug ka tempat anu sajurusan jeung angkotna. Sajaroning narik panumpang, hate mah teu boleh gegebegan. Ras inget kana ancaman si Jarot anu geus kawentar ngulit bawang tur barangasan. Pikeun Kang Udi, ari nyang hareupan si Jarot wungkul mah ngarasa nguntup ari kapaksa teuing mah. Sabab saeutik gedena kungsi diajar elmu bela diri dina mangsa keur lelengohan. Ngan eta anu dipikahariwang teh, sieun si Jarot mawa balad-baladna anu memang sok kitu saupama rek nyiksa hiji jalma teh. Lah, kumaha engke da anu nangtukeun bagja jeung cilaka mah, tual pangeran. Gerentes Kang Udi ngusir ka salempang anu noroweco jeroning hatena. Mitra-mitra pemiar YouTube dongeng Mang Guru, waktu terus nyerelek teu karasa panon poe geus ampir preupan, geus waktuna pikeun mulang. Da memang geus kitu biasana ari angkutan kampung mah narikna ngan saukur sembet jam setengah genep, paling leuwih nepi ka magrib. Da geus areuweuh panumpang anu rek indit-inditan. Poe harita ukur sakali-kalina panggih jeung si Jarot di terminal, da sasari masok nancep enggoning narik upeti. Alhamdulillah Gusti, dinten ieu mah rada mucekil, aya kanggo kekempel waragad lahiran si Utun anu bade lahiran. Gerendengna Kang Udi muji syukur kanu maha maparin rejeki. Lep duit anu geus diberesan dibebaskeun kana pesak calana. Geuleyeung nuturkeun jalan anu ngajugjug ka pilemburan. Beuki rila jalan anu disorang beuki tiiseun ngan saukur sababaraha hiji kendaraan anu pasangrok. Mitra-mitra pemiar YouTube dongeng Mang Guru, di tempat anu rada sunyi ujug-ujug brak aya tangkal cau anu ngahalangan jajalaneun. Kang Udi gentak nincak rem satakerna. Dina kaayaan kitu ujug-ujug jeleng. Kasebrot ku lampu mobil, katembong opat kurang jalma geus ngajarega. Anu tetela eta opat kurang jalma teh tayalian si Jarot jeung balad-baladna. Kaluar sia kehet, cek si Jarot kutunjuk bari nyorongot. Kang Udi gancang nenangkeun diri jero turun tina angkotna. Geuning Kang Jarot, mani ngareuwas Kang, cek Kang Udi kituna teh dibarengan ku taki-taki. Gede kawari oge sia. Wayahna oi, tucunguk anu kieu mah kudu diwarah yeuh, siksa oi.
cek si Jarot marentah ka balad-baladna. Mitra-mitra pemiar YouTube dongeng Mang Guru tengah dagoan dititah 2 kali. Siap seorang balad si Jarot anu pangawakanana teu eleh badag ku si Jarot nyurowuk nenggeleun pereupna rek ngalasirah Kang Udi. Ari Kang Udi anu ditadi geus taki-taki gancang lok pikeun nyingkahan panarajang lawan. Sewuk plos. Pereup lawan nyamos ngahakan angin bareng jeung kitu cakilat suku Kang Udi neng ka suku lawan anu keur dina kaayaan nyolonton alatan kabawa ku tanagana sorangan. Balad si Jarot nyuksuru kana aspal. Das brug. Balad si Jarot ngagoak bari gogorentelan nungkup beungeutna. Kurang ajar, bodanan sakalian oi. Cek si Jarot amarahna beuki ngabebela. Kang Udi beuki taki-taki matana museur kadua lawana. Sebuk pereup lawan nyurobok lir anu hayang ngabejadkeun sirah Kang Udi. Bareng jeung eta balad si Jarot anu saurang deui ngajejekeun sukuna rek ngaladada. Kang Udi mundur salengkah bari sakilat muterkeun awakna ka belah katuhu. Plos jebrod. Pereup Kang Udi nyayang dina kekemplong balad si Jarot anu tadi rek nonjok sirah. Balad si Jarot ngagoak anu saterusna mah Namru bari nyekelan kekemplongna. Ari anu saurang deui gancang malikeun awakna. Wus pereup keker sakali deui rek ngabejadkeun sirah Kang Udi. Ngan orok haya Kang Udi geus bisa maca kana gerakan lawan. Lep sakilat Kang Udi ngelok plos tenggelan lawan ngeplos. Anu ngabalukarekeun nyolonton ka bawah ku tanaga sorangan. Nempok itu gancang Kang Udi ngamangpaatkeun lolongkrang. Suku katuhu Kang Udi nenggel pisan kana tonggong lawan. Celeng gebrok. Bareng jeung ngagoakna awak lawan nyuksruk kana aspal. Mitra-mitra pemiar YouTube dongeng Mang Guru dina kaayaan kitu ujug-ujug bras tekan nyahoan ti anggalna. Karasa ku Kang Udi aya anu nyecep tiis nojos kana tonggongna. Anu tetela balati si Jarot anu ngabongohan narajang ti tukang. Kang Udi ngagoak getih ngaburial masihan awak jeung pakaianana. Brung Kang Udi nyuuh bari pepelengkingan nyekelan tatu anu jero dina tonggongna. Nempok kaayaan kitu balad si Jarot gancang harudang. Man jebrod. Nyahter Kang Udi ku jejekan jeung tajongan. Kang Udi ukur bisa haregungan bari pepelengkingan nahan kanyeri anu geus teu puguh rasakeunana. Si Jarot anu siga geus kausap setan gancang ngagajeleng sarta langsung ngahebatkeun balatina rek niruk jantung Kang Udi anu keur dina kaayaan nangkarak bengkang. Sewuk. Mitra-mitra pemiar YouTube dongeng Mang Guru tapi bareng jeung nyuruwukna seseukeut balati tajongan hiji suku ujug-ujug nyayang kana dada si Jarot jeung balad-baladna. Hiu gebrok. Meh barang si Jarot jeung balad-baladna pating garawak disusul ku awakna anu pating jarengkang aya kana dua depanna. Blug gebut. Lir nangka asak awak si Jarot jeung balad-baladna pating gedebut kana teuasna jalan aspal. Saha sia? Kumaha nih pipilun kana urusan aing ha? Cek si Jarot sorana pegat-pegat alatan nahan kanyeri dina dadana. Panana buncelik mencerong ka hiji tangtungan aki-aki anu papakeanana sing sarua bodas anu geus ajeg pancuh di hareupeunana. Lamun hayang salamet ari ieu cia, cek eta aki-aki sorana pinuh ku wibawa. Aneh rasa seber ujug-ujug minuhan hate si Jarot jeung balad-baladna. Teu mikir 2 kali ngan baretak weh lalumpatan setengah notog-notogkeun maneh. Kang Udi haregungan gancang eta aki-aki nagog ngadeuketan. Nitip un anak i. Cek Kang Udi sorana haros-hos sarta pegat-pegat. Tetela sok sanajan kaayaan keur kitu. Hatena Kang Udi mah teu waleh manteng ka anu jadi anak anu masih keneh aya dina kandungan pamajikanana. Sarengsena nyarita kitu ngan cekleuk Kang Udi ngalepaskeun nyawa sirahna ngulahek ka belah katuhu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hampura kaula telat datang jang. Cek eta aki-aki.
Itu nate bari ngusap panon Kang Udi. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru, kahayan peuting di eta patempatan ngadadak jempling, ukur sora jangkrik lir anu ceurik, jeung cari cangkas kawas anu milu ngahelas, jajab Kang Udi anu pungkas nyawa, alatan di roga hala ku si Jarot jeung ku balad-baladna. Yeh, cag heula nya hei.